Soalnya nah ngimpi jadi kenyataannya euy. Balik ah. Seueuh si emak nyangu itunya kira-kira. Lah balik heula. Seueuh betul. Duh, kumahanya ini budak kemari. Orang asa bersalah. Wah, mah bijak kasiran lah. Ayo, mana geus di dieu deui? Heeh lah. Pan bagian aya kelas isuk-isuk. Ya bisi kaburangan. Emang mana bawa kelas isuk-isuk? Eueuh singan. Engke Kang aya agak berangan. Harning mana make sendal? Sapatuna double. Bayar tuh lah. Penting mah hayu we mangkatnya. Beurang di icen mah di sekolah. Ieu mah bagan carekan yang guru euy. Di masuk sekolah. Pan aya teh bagian upacara Senin. Oh, heuh Senin eta anjir sugan aing teh Salasa wa. Salasa di mana tuh? Pan kamari mana minggu sekolah. Iraha minggu sekolah. Ai kamari bagian uniko lain. Oh, heuh. Dagoan aing rek salina Mal mandi. Alah teu usum mani mah. Aduh. Sekolah profesional. Iya, pulpen tengah hati. Nah, ini sarwaja ini nangis di urang. Woi. Saha? Astagfirullah. Hah, senang. Gila gitu. Si cucu gila dia aing. Bis jam 8 keburu. Eta ieu mah keburu non. Non teh upacara tah. Gila pisan ini teh ya. Si Aldi kamana yuk gimana anjing gana haja yang mau itu kacukur gana kita isi terap di hareup awas si Aldi ke mun balik kan ayo mana jadi kita nih ya dagon yang ngumpul lah heuh sok Ampun, ampun. kunaon tuh mana si ganu di udag-udag jurig Jurig di ditu anjir. lah halu meureun maknya berang-berang aya jurig Bener anjing aing mah sumpah. lah ayolah geus berang ayo bisa telat iya bener kan gara-gara mana aing jadi ditangtungkeun hadapkeun kelas di
Siapa cicing wae urang itu orang nanya mana tadi cicing wae kunaon tuh tempo geraya pulpen Jun. pulpen eta Heeh, jadi ya pulpen teh aya dina ngimpi urang seueur basa teh urang teh ngimpi jurig. Aya pulpen ieu urang jadi sieun kubu. oh mana ngimpi jurig Heeh. Tak kunaon tadi urang nialkeun maneh teh. Jadi kieu di jadi gitu Jun. oh palingan mana teh sieun tadi teh nya Heeh, mata kurang ke sekolah gitu tadi teh heula. ah geus nama uang salin lah baju uang kapas biasa Heuh, ieu teh siapa? siap. Aduh. Capek gitu ih. Tuh. Ieu pulpen. Mahal ya jadi asa misterius. Aing dipicen. Si Adi eta aya wae nu puguh mah pulpen nyoba nu kitu pulpen mah loba di fotokopian si Adi Dan urang teh heula nya. itu kadenya Ayo. tumben si Bayu melang tira sasama bareng sugan teh geus aya si Aldi di dieu lah pisan ngarep mah nya teh si eta Si Jujun di dia selingkuh. nah gini aya oge mana di teh Tas lila di dia Jun. lumayan di mana lah tuh Biasa eta mah nih. Urusan heula. juga orang sibuk wae mana Kapan heueuh. Ngomong-ngomong rek naon tuh di dieu nya. jadi dia mah nongkrong-nongkrong neon piduiteun Aduh, Jun sama-sama kini.